Yes. Udah 3 minggunya teu karasa konten Aya orang ada kampanye tong poe like, komen, di-share nya mun bisa mah ka grup WA keluarga, grup WA reunian. Share anjir. Lumayan lah ayeuna nya. Loba nu nontonnya, loba nu komen oge, cik urang ramekeun deui lah nya. Naon ngaran teh konten reaction ala Ipin anu lain babatana Upin. Derah mulainya. Urang komen ya naon cenah Pin ayeuna nu keur rame teuing ge. Nu kapanto mah ieu nu keur usum popotoan nu ieu teh nya, popotoan but di nu hajatan ya. Cik kumaha si ibu. Bu, konsepna salah anjing lain ibu nu muter ku nama kamera nu muter. Cigana ieu beurateun euy. Ieu beurateun di teh naon. Jadi teh muter anjing loba teuing eta opatan mah euy. Jeung pinuh sigana mah ieu di nu kamerana pinuh euy. Tuh kan terpantau pertama kali. Ai cek urang mah teu pertama kali oge ngan emang teu asup we mah ieu mah euy. Tuh. Nya anjing ieu mah salah Bu, salah konsep. Bu, intinya mah muter cenah yang muter mah kamerana. Kacau we. Oh baelahnya da ngaranna ge ibu-ibu anjir. Cigana ye kameramen ge teu ngarahkeun nya. Wawanian atuh ka ibu-ibu. Wawanian serba salah anjing kameramen baelah eta mah urang lewat we anjing teu rame anjing. Ye anjing aya naon ye? Ieu di luar negeri ye. Ieu mah di luar negeri urang bedakeun di luar negeri jeung di Bandung. Di Bandung mah sakumaha macet ge jarang aya klaksonnya. Beda cenah ieu di luar negeri nempikeun ka di dirijenan anjing ieu klakson euy. Teu pira pada mah stopan anjing ieu jelema ieu mun ngalaman stopan samsatnya. Kudu sabaraha lagueun anjing ieu mah konser teh nya. Ieu pira paling ieu mah hitungan moal menit anjing di batur mah tapi klaksonnya. Jadi di Bandung mah kieu euy. Urang ieu nyokot materi stand up Bandung nya anjing. Di Bandung mah klakson teh nandakeun cenah. Nandakeun amun deuk pamit, mun rek balik atau merek kode eta papisah di jalan gitu euy. Nya di Bandung mah beda jika di batur mah ieu merek klakson teh emang teu sabaran euy jelema di batur mah beda lah nya jeung di Bandung nya. Moal manggihan kieu euy, tapi ayeuna urang manggihan anjing loba. Lah karena Bandung macet pisan euy, ayeuna mah kacau anjing. Anjing ieu mun ka dirijenan kieu euy. Tapi lain Erwin Gutawa ieu lain ieu. Teuing anjing ieu mah Erwin Wu cenah mah anjing. Iya aya naon ye. Challenge nya ieu teh usumna mah keur Covid anjing ieu teh challenge kieu teh nya. Anu ngayeuy botol ye. Ieu suami istri diperhatikeun ku kolotna ye. Benar anjing. Nya kolot mah euy dek kumaha ieu ge mung pada heureuy sebenarnya apa ieu teh naon games lah. Tapi mung ningali budakna disakitinya walaupun teh ku salakina ada moal nepikeun ka takol ku ieu tuh Pak anjing mah disindrek manja anjing manja. Benernya. Ya ieu mah kumpulan video kanya bapaknya. Tuh tingali HD ieu refleks euy. Refleks deui wae ieu si bapak alus Pak ngan teu alus bapak posisi diukna anjing matak nyilakakeun. Budak ngacilaka bapak cilaka anjing. Tong itu Pak mun posisi diuk di motornya. Nya eta budak salamet tuh nya alus tuh refleksna si bapak euy. Ieu naon tuh? Set anjir. Bener anjing ieu euy. Kejadian refleks teh bener mentak kudu dipelajari ti keur sakola. Contohna urang kan nya urang dia aja. Pak Topik mah teu salah anjing keur SMP. Pak Topik deui biji lah emang gerakan refleks itu dipelajari euy keur SMP euy. Sok lah teuing eta budak ayeuna aya teu nya ngebahas gerak refleks teh di nu fisika anjing. Teu apal euy urang da baheula ge emang teu nyaho anjing gerak refleks teh gara-gara sare teh anjing jadi nyaho eta gerakan refleks euy. Pada keur sare tuh nya. Kolot mah nyatu. Tuh anjing. Refleks tapi ieu mah salah kolotna oge ca aing mah. Untung kolotna sigapnya. Sehat-sehat lah keur pader deui nya. Baheula mah eueuh euy pader deui teh nya. Saprak loba nu protesnya. Nah ya hari ibu unggul, hari bapak. Ayeuna aya we Desember mun teu sama pader deui teh nya. Mun Desember teh Juni pola pernah aya ayeuna Father's Day nya. Untuk mengenang jasa-jasa kolotnya termasuk bapak orang-orang itu aya di kabeh bapak-bapak. Kata-katanya
jadilah tulang punggung. Anjing jangan jadi tulang lunak. Anjing aing ngomong naon anjing teu punggung. Baiklah anjing da mah spontannya anjing. Ode kata-kata anjing geus tong nembak kitu geus aing bingung anjing. Yo anjing ya urang ngaboga keneh videona euy. Di channel ieu sabenerna mah jelema nanya rekamana Fernando. Anjing sih ieu. 2 tahun kemarin kitu asana mah menang rebutan teh ieu sebutan di Bandung mah rebutan euy. Lain Panjat Pinang. Tingali. Anjing eta tapi orang salut budak nu kaduanya. Budak ieu nu kadua ye. Digalai gitu. Ampun tuh teh geus nyebut ampun anjir. Aduh anjing tapi mah lain Panjat Pinang ieu mah euy da awi ieu mah bambu anjing panjat bambu ieu mah. Da Pinang mah geus jarang sia ayeuna euy pohonna geus jarang nya. Geus sese anjing jarang pohonna ge da geus eueuh anjing. Jang cing kuat jang lah bae ngan menang Indomie unggul ge jang anjing. Bae lah nya menang Indomie unggul ge anjing. Mending mah resep jeung kerupuk anjing eta mah teuing naon eta nutrisari anjing naon teh euy. Anjing ieu mah kacida euy. Tang-tangana berat, hadiahna minim anjing ieu. Sponsorna kudu baheula mah di urang sponsorna teh Mas Diut anjing Pak Haji Daat anjing sponsorna teh nya pasti anjing hadiahna alus euy eta euy. Baheula gitu di daerah urang Grand Pasundan anjing ku aing sebut tah namanya teu asup jadi sponsornya. Anjing kayak ku aing diiklankeun Grand Pasundan lah anjing ke ayalah di sesi eta ku aing diiklankeun lah. Ya pokona mah caritana teh budak anu kuatnya dia leutik keneh geus diajar neangan hadiah anjing lain neangan duit ieu mah anjing. Nya, neangan hadiah anjing ieu mah bari jeung hadiah tah nya. Ieu baheula urang sok main di si Gizmoy anjing eta euy. Ieu teh game cowboy nya. Teu pira anjing nembakan gelas, nembakan piring ieu teh euy. Tuh, gagal hiji. Cing ieu sanu nya. Ieu video anjing teu rame anjing. Bingung aing komenan ge anjing game kieu gua mah da. Ieu anjing ieu mah. Si galang lah nya euy. Yo. Tapi benernya nah mun dicukur mun dicukur sok nunutan aing bingungnya mun dicukur nah nunutan pada sira urang teh diuwek-uwek nya anjing aya kuat lah hiji ya urang mah anu can cukur apapun masalahmu jangan lupa bercukur anjing tah eta nya anjing bersyukur eta pokona seberat apapun anjing masalah maneh jangan lupa bercukur anjing lah ieu ciga budak ieu tapi bener euy urang ge mun misalkan keur berat masalah anjing dicukur euy soalnya cukur asal leungit gitu sebagian rambut gitu lah sebagian masalah anjing beres cukur masalah ngarep balik deui anjing. Duh, ieu salah kursi ieu kursi nu sarua jeung ku urang dipake nya. Kuana kursi budak mah ngan ditambahan di jojodong nih anjingnya. Anjing ieu. Kuana mah make ieu euy, ca aing make naon? Seatbelt anjing. Tapi bener lah teu budak teu kolot anjing dicukur mah sok tunduh euy. Dicobok anjing teuing aneh euy. Ngan kecuali ieu mah tukang cukurna bau kelek anjing eta mah pasti cengar anjing eta kudu pilih anjing tukang cukur ge. Aya anjing urang pernah soalnya anjing trauma aing goblok cek teh bau kelek anjing. Kecewa anjing aya tukang cukur bau kelek anjing aing trauma aing kapok anjing mung kadinya euy cengnya cukuranna ge alus anjing teh bau kelek mah ka aing nyiksa anjing. Kacau anjing mahal si anjing teh. Cek naon polisi ieu nya make mobil listrik lain teh nangkap kriminal aing teu ngarti ya anjing urang tonton heula we boya darat ieu mobil kumaha nya ieu mah ciga cocokannya ciga ulin di Tegalega anjing loba nu kieu mah tah loba mobil kieu mah anjing aing teu ngarti ya anjing itu mobil listrik banyak mobil listrik ieu mah anjing patroli ciga di urang ieu anjing bae anjing kontroversi ge lah aing rek ngomongkeun we. Di urang anjing polisi ayeuna meuli robot euy. Meuli robot anjing tapi bae jeung teu ngarti eta robot keur naon anjing da. Anjing lain robot pintar eta mah. Robot naon? Teuing eta anjing bingung aing ge. Robot naon nya anjing cenah mahal padahal di Cina mah eta dipake cocokan budak euy. Pake cocokan budak di dijen polisi aing teu ngarti anjing. Robot nanti cigana teh make tali keneh euy robot nanti ciga baheula lah anjing aya mobil remote nya. Mau ke kabel anjing lain mobil remote anjing caing teh kabel mah itu mau ke dodokarannya make ieu anjing make tai rapia nih kan. Ieu bingung aing komenna bae lah aya lah bahasin saeutik anjing. Tah ieu. Ieu ngebahas bapak-bapak deui lain lain dak sakola euy. Anjing ngedrip ieu teh euy.
Ya ngedrip euy. Urangnya kebenaran nih sok lalajo akun euy anu sepeda mini tapi nu nyupirana kolot euy. Naon sih pode jojo bike gitu. Resep eta euy bener euy sepeda mini kayaknya bisa ngedrip kieu anjing. Tah. Lagi ramai jam istirahat, bro, bikin suasana pecah dengan tunjukkan skill ala balap. Ah, anjing teu nyekil-nyekil teuing ieu mah anjing. Naon anjing honeng hipang haha. Oh, anjing ieu mah nulis nanya. Kela anjing salah aing. Usumnya enak mah. Ieu teh naon strategi tilu ST cenah marketing honeng hihang haha anjing. Nasi goreng nah kita aing bisa macana euy naonnya teh. Oheng hihang haha. Naon anjingnya? Bingung anjing cik bodak anjing nu nyaho nu bisa ngartikeun. Tulislah anjing di komennya. Mun aing bisa ngajawe ku aing dibere topi lah nya. Sok anjing aing mah. Aya topi mah kalem topi urut tunggul di dieu. Tuh anjing topi anyar anjing sok bisi deuk mah komen we di dieu. Eta artikeun anjing hoheng hihang ha jawaban untuk paling lucu kayak kurang diberi hadiahnya anjing ieu mah asal we urang ngomong bae lah tentang tipuan ala tarkam tah anjing ieu kumaha ieu tingali anjing bener anjing ieu mah rek penonton rek kiper ge katipu anjing ieu mah da sugan aing mah rek tariknya tapi ieu berhasil gara-gara naon cik gara-gara nama taneuhna teu rata jeung ieu teh aing aneh euy nah eta tangtara anjing di tengahnya. Ieu emang diadu penalti itu tau naon anjing. Tapi nah bisa aya tangtara di tengah euy wasit lain eta teh. Bingung aing anjing. Tuh asli ya mah kiper penonton ge katipu. Ah anjing. Katipu urang geus sugan aing mah rek tarik tuh anjing kanu janela gitu beunang janela. Tah ieu selebrasina nu biang ngasupkeun ieu selebrasina. Tuh, cak aing ge. Eta teh gara-gara naon? Kesel anjing katipu. Alus tadi anjing nu tadi nu rajong, ieu selebrasinya sambungkeun ku aing malah. Tah, anjing. Goblok cenah anjing. Ieu aing kesel anjing ditipu cenah bieu ku nu najong anjing momen lucu. Niat selebrasi main nonjok temen. Heuh euy. Mantangna ku nama make spion nu harita teh ningan anjing merek selebrasi ditingali tukang esa. Lain main teungeul wae anjing. Duak anjing tapi mah cingana emang aya dendam pribadi euy. Ningali heula soalna mah ningali heula manehna aya dendam pribadi ieu mah aslina. Mungkin wae teu dioperan. Kan aya nya anjing main bal euy tara dioperan sok amek anjing urang ngalaman ciga kitu euy. Main bal anjing tara dioperan amek anjing pada udunan sarua anjing aing teh euy. Teu dioperan anjing goblok anjing. Tah baelah eta mah. Yo. Maju. Hangsip euy. Belum. Kalem. Belum. Kaki kiri. Kumaha anjing ieu langkah tegak maju tapi cenah mundur teh. Maju. Jalan. Terus. Ya, terus. Tah, aya tapi tipe-tipe jelema nu emang otak kiri otak kanan teh teu sinkron euy. Ieu ti balik ieu anjing. Ah, anjing kela bingung aing. Si bapak mah ieu mah emang joget anjing. Tuh. Bingung ya euy otak kiri otak kanan teh pahili gitu kan cenah mah mun nu gerak kanan berarti nu ngagerakkeun otak kiri begitupun sebaliknya tah ieu mah otakna kabeh di tukang anjing mantak kieu lembangna ge teu pugu anjing coba lah untuk tidak tertawa saya anjing tidak tertawa ge euy maju belum belum eta aing cuman aing dengan mundur anjing kaki kiri nya ieu mah teu sinkron euy cenah lo bakal gabred anjing ieu mah. Tah. Dak. Dak. Cing eta amaknya. Tuh. Ya, nu bisa dipetik di dieu nya. Sabar adalah kunci. Anjing ngerinya, sabar adalah kunci. Si ieu ya anu meunang ieu sabar we tingali anjing sakumaha dihantam oleh bantalnya. Jika bapak-bapak tadi lah dihantam ku kehidupan kuat sabar anjing mantakna refleksna halus ieu refleks deui anjing da emang dah anjing teu si itu nafsu anjing nu bal itu nafsu euy mantakna naon ge tong ku nafsu mun hayang sukses atau bebeunangan mah ku sabar anjing tah eta tingali set sekali pukul bak tuh eta lah intina mah teh aing mah
Dar anjing bingung aing. Tah anjing ieu mah. Bikin kaget di saat pemain bola Nah, ini anjing bisa mencetak asup. gol, ia Ieu mah ciga budak leutik baheulanya di teras anjing menuju hujan disebor ku ieu ku naon sampo atau sabun kegolosoran anjing di terasnya walaupun kan teras 2 meter ge kegolosoran we. Tapi mah selebrasi anjing nepi ke ruang ganti tuh. keluar lapangan dan kabarnya sampai sekarang Halusnya anjing ieu meninggalkan lapangan. Lihatlah, bikin kaget di saat pemain bola bisa ini kieu anjing. Ya asli tuh iya nya euy. tahunya ia Di mana ieu pemain MU lain ieu teh? lapangan dan kabarnya sampai sekarang Teuing anjing dah, urangnya teu ngarti mah da anjing. Yeuh anjing begitu cepat ekspresi berubah. Oh anjing. Yeuh euy, nya namanya lain cenah ketang da emang harus membahagiakan istri cenah euy tapi anjing zaman ayeuna mah teu ngeunah berang we teu ngeunah anjing daripada ngaracunnya. Nyiksa anjing ka salaki anjing disebut ngeunah anjing pada teu ngeunah. Anjing ayeuna mah kudu jujur we. Baik aja nih cabok we siga ieu tah. Oh, kan pada mah haseum anjing. Haheum anjing mun si bule bisa ngomong haheum anjing pasti ngomong haheumnya. Haheum anjing ieu. Bisa kieu anjing. Anjing langsung ditelag anjing. Paduli teuing anjing lah cenah. Jadi kieu bodak euy. Ieu teh video rada aya ngebleng euy. Kayak orang tulikeun nya di episode berikutna. Ayeuna mah nepi di we heula lah anjing. Bae teu rame ge anjing sugan we ieu mah. Teu rame ge bae lah sigana ieu mah minum-minuman konten yang durasinya. Tong poe euy like, komen dan share nya. Ciao, Ipin balik di next episode.